Jadi cunduk kana waktu ninggang kana mangsa inu geulis teh diiring ku sakabeh bela tentara, diiring ku sakabeh para menak, diiring ku sakabeh para pongawa. Atuh sapanjang jalan teh euneur-euneuran jalmi sadayana teu aya anu bosen. Ningali ka ieu anu geulis. Neng, hayu ngiring sareng teteh. Ai teteh mah teu aya geuneuk meuleuk-meuleuk geulis. Ibu sadayana ngiring, anjeun ge kedah ngiring. Tah kitu kaalusanana budi pekerti nu geulis teu aya geuneuk meuleuk-meuleuk kanu jadi dulur. Cek tadi mah meureun jelema nu boga dosa mah boga rasa era. Pikiran geus moal diajakan aing mah. Bagja ieu Dewi Kingkin jadi permeswari dan anom anu kasep di nagara Banyuresmi. Anu akhirna barang dongkap ka nagara Banyuresmi. Atuh pinu rupa-rupa penghormatan dipapag ku sadayana gegeden-gegeden, para menteri, para pengawa, ku para tokoh masyarakat nu aya di nagara Banyuresmi. Oge ku masyarakat sanaos anu ti padusunan sakabeh kerid ku hoyong ningali ka eta anu geulis. Anu akhirna kumaha ieu raja di nagara Banyuresmi atuh ngayakeun pesta anu teu kinten ramena. Teu kinten mariahna, rupa-rupa seni sadayana pada hayang ngahibur. Pada hayang diangge atuh ulamana toh kitu keneh pada hayang nasehat. Anu jadi pokok kadua mempelai. Tah maka ku sabab kitu aya oge anu nganasehat kadua mempelai. Naon nasehatna sajabi ti dalam rumah tangga repeh rapi. Da urang ge osok geuning di kampung. Supaya dalam rumah tangga sareuneup saigel, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Sabobot sapihanean supaya sacangreud pageuh sagolek pangkek, di mana kacai daek mararandi, di mana kadarat daek sarolat, anu mudah-mudahan jadi salamet di dunia sampai ke alam akhirat. Anu salajengna memang teu aya jalan, geus kasatuan jeung persatuan teu penting. Jadi ieu raja teh di antara nagara Galuh Pakuan jeung nagara Banyuresmi keur mah tatangga negara katurug-turug jadi besan. Geus istilah besan ieu cek sawareh istilah besan teh sok siling gebesan. Aya cek sawareh besan-besan teh sok bae pisan. Cek sawareh besan teh bena sing jadi berkah, sina sing jadi salamet, nuna nikah. Jadi besan ieu supaya jadi berkah salamet nikah. Naon ai hartina ngabesan? Ngabesan aing teh ngaleut. Bena babawaan, esna saaya-aya. Jadi ngabesan teh ngaleut babawaan saaya-aya. Nu metak ulah sok nampik rejeki lamun bawa besan nek loba nek saeutik tarima bae. Da meureun batur teh niat sodako. Ulah sok mandang ku babawaanana. Ulah mandang ku sebab seueur kuehna. Nu penting mah besan teh berkah salamet nih. Tah nu mawi kasatuan jeung persatuan teh penting. Kal bunyanil wahid atau seperti kal jasadil wahid. Cara seperti panangan urang iramona teh aya 5. Nupang alitna cek urang Bogor teh namina cingir, geus kudu mikir hirup. Kudu mikir, cek jariji kudu daek ngaji.
supaya negara aman gemah ripah loh jinawi. Sebab di mana jelema geus daek ngaji jelas pasti sieun ka Allah. Moal wani sanaos teu aya pangurus, sanaos teu aya saha-saha nyokot barang batur, geus insyaallah moal aya cau leungit, moal aya nu korupsi. Lamun jelema kabeh geus daek ngaji anu buahna kabeh geus sieun ka Allah, insyaallah ieu dunya teh aman. Ngan sanggeusna bisa ngaji kudu ngahiji. Di mana jelema bisa ngaji kade boga ilmu teh ulah dipake mecah belahkeun umat. Tanggung jawab di akhirat. Bogana ilmu teh kudu dipake mempersatukeun umat. Bawa kana jalan kasalametan di dunia sampai ke alam akhirat. Nu jauh deketkeun, anu potong sambungkeun. Lain kudu dipecah belahkeun. Tah maka tisim kuring menghimbau cek basa ayeuna ngajak ka sakabeh para ulama, ka sakabeh para pamimpin teu aya sanes saja batit kudu ngahiji ulama jeung umaro. Bawa i masyarakat kana jalan kasalamatan dunia rauh akhirat. Nya cenah salah pamimpin geuingkeun ku ulama. Cenah bener salah atuh ulama geuingkeun ku pamimpin. Anu insyaallah timul ieu nagara teh jadi nagara anu baradatun thayyibatun waradun ghafur. Tapi lamun pas sia-sia pa aing-aing. Patokeng-tokeng di antara ulama jeung umaro. Kade dauhan Rasulullah ulah ditunggu kasuburan jeung kamakmuran, tunggu kahancuran. Geus dauhan Allah oge dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah dan kitabullah. Dan janganlah kamu berpecah belah. Tah ieu kudu dihartoskeun anu sanya-nyana. Geus ceuk jajangkung hirup ulah sok adigung. Pedah-pedah beunghar, pedah-pedah geulis, pedah-pedah kasep, teu meunang dipake ngaraheutan hate batur. Sebab kabeungharan bakal seep, kakasepan kagelisan bakal robah. Bener keur ngorana mah eta budak teh itemna item manis. Pan aya geus kolot mah manisna tinggal hideungna we melegpeg. Untu beres jadi eueuh jiji acan. Nek kumaha manisna? Co nini aya nu manis eueuh. Buuk hideung jadi bodas, pipi kenceng jadi peot. Tah anu meta ulah sok dipake ngaraheutan hate batu. Sanajan bisa silat, bisa tarate, bisa kelip. Sanajan boga ilmu-ilmu kalahiran. Mungguh Allah manusia teu aya nu gagah. Anu gagah mungguh Allah sanes eta. Diterangkeun ku hadis, nu gagah mungguh Allah, nu bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah, boga amal sabada maut. Eta nu gagah. Sebab gagahna amal mah lain pikeun ngalawan manusia deui. Gagahna amal mah lain pikeun ngalawan peso deui. Gagahna amal teh pikeun ngalawan pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Eta mah alakal gagah silat jeung sabangsana munggu Allah macan gagah sebab manusia sifat kekurangan. Urang Amerika cek urang gagah bisa nyeun Apollo. Tapi nyeun boboko mah pan teu bisa. Aya wae kakuranganan. Cek urang eta mah gagah jelema bisa silat, bisa tarate, bisa kelip. Bener peso datang ditewak, golok datang ditakis. Aya wae nu ngelek. Datang hitut lolos teu katewak. Ku hitutna manusia geus ele. Komo ku taina. Bener eta jelema dibacok teu neurak ku pelor teu neurak pan aya wae nu ngelehkeun.
manehna keur ngeunah eta hees majeuna tibra co lamun taina ne kaluar udang cek tai sia anterkeun aing teu gancang nganterkeun morobot di imah berabe sia pan mani egang ka WC boro-boro bisa nahan langit bakal enyeh gunung bakal meletus bumi bakal genylong nahan taina sorangan geus teu mampu komo lamun ieu ku Allah bumi geus digenylongkeun satarikna iza zulzilatil ardu zilzalaha bumi bakal ngaluarkeun sapangeusina bakal digenylongkeun ku Allah ieu bumi satarikna wa akhrajatil ardu asqalaha bumi bakal ngaluarkeun sapangeusina gunung bakal ngaluarkeun sapangeusina berarti meletus kabeh rek kumaha manusia pala sadere nu aya di nagara Banyuresmi masyarakat kabeh pada nguping kana eta nasehat ulah higaning bumi ngaluarkeun sapangeusina gunung kabeh geus meletus terkadang kakarak 2-3 siki gunung meletus komo urang geus kaalaman ayeuna pada nyaksian Galunggung Tasikmalaya meletus kebek se-Jawa Barat tah maka ku sabab kitu cek curug ge hirup mah kudu daek ngawuruk kawajiban urang sarerea pertama-tama ngawurukan batur sakasur mana si kucrit ibuna barudak sebab eta tanggung jawab urang ti dunya sampai ke akhirat beres batur sakasur ibuna barudak atuh basur sadapur pala putra didik ku didikan agama pirang-pirang loba anak ngorek mencit ka indung mencit ka bapa akibat kurang didikan kosong tina didikan agama ku sebab eta budak kosong tina didikan agama pan rampus barang daharna geuning minuman anu mabok di dahar judi puguh dilarang ku Allah boh ku pamarentah ga dilarang teu weleh dilakonan akibat kosong tina didikan agama pel anu lain kadaharan manusia di dalalahar cing eta hirup nek nepi ka labah mana nah teu inget bakal baralik ka alam akhirat mobil kaluar ti garasi jam genep bersih narik sapopoe ti jam genep nepi ka jam genep deui pan teu wanian balik ka garasi ai kotor make turun heula ta mobil ka pangumaha eta supir nepi ka labah boga pikiran kitu kunaon ai mobil balik ka garasi boga rasa era ai dirina sorangan nek balik ka alam akhirat teu boga rasa ieu pinuh ku dosa dedeh teuing make teu hayang bebersih bisa nyelametkeun ka mobil ka diri sorangan teu bisa nyelametkeun pakaian kotor disarareuseuh sebab jelas kanyataan ieu pakaian lamun kotor moal bisa asup kana lamari tapi kunaon pakaian ai kotor diseuseuh ai diri sorangan hayang ka surga caremot ku dosa apa sakira surga narima ka jelema nu loba dosa pan teu sebab surga lain tempat kotor tah nu metah beres batur sakasur batur sadapur batur sasumur ajak tatangga bawa kana jalan kahadang beres batur sasumur atuh batur salembur beres batur salembur atuh batur sagubernur beres sagubernur atuh aya ti Jawa Barat mah nepi ka Jawa ti Timur sebab umat Islam teh di mana bae ayana eta teh kabeh geus dulur jeung dulur urang hirup kudu alala alakur sebab mau tidak mau bakal arasup ka lobang ku kubur ngan ulah kapanggih dewe keur zaman orde lama pernah ngadaang beas gulgur beas gulgur mah urang bikeun wae ka manuk tikukur ayeuna mah zaman orde baru geus subur mah makmur tinggal urang kabehan ka Allah maruji syukur pembangunan maju terus pantangmu mundur geus beres gotong royong silahkeun makan bajigur pan ngeunaheun
pembangunan beres, negara subur makmur, ngeunah kasarerea. Geus negara urang teh jadi negara baldatun thayyibatun warabun gopur. Di mana negara geus aman, geus subur makmur, urang ngeunah hees di kamar jeung pamajikan ngadu bujur. Tah maka kusabab kitu geus ceuk inung leungeun teu aya deungeun. Umat Islam mah di mana bae ayana kullu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayana dulur geus dulur jeung dulur pa aslihu baina ahawaikum. Kudu silih geuingkeun silih nasehatan kana jalan kasalametan ti dunya sampai ka akhirat. Tah maka kusabab kitu ibu-ibu, bapak-bapak, hapunten ti payun, bilih aya kakirangan, simkuri nyarioskeunana ieu Sohibul Hikayat. Anu malah manar oge mudah-mudahan ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Kusebab jeung dulur, mudah-mudahan ieu sanajan merupakeun tina jalan Sohibul Hikayat sing jadi pamatri, sing jadi nambah-nambah tebel keimanan urang ka Allah, sing bisa ningkatkeun amal ibadah urang ka Allah, sing bisa ningkatkeun pembangunan da ayeuna mah alam pembangunan. Tah mung sakitu anu kapihatur kasadayana kaum muslimin muslimat, kasadayana para hadirin anu muga-muga da anu parantos oge Sohibul Hikayat meureun ku para bapak parantos kakuping tukang bakul hiji lalaki nu iman ka Allah ulah ngan ukur dina ramena. Naon sababna tukang bakul nepi kalabah ragag tina erang-erang jarak 200 meter. Itu hiji tanda manusia nu iman ka Allah. Hiji lalaki anu iman ka Allah. Diajak sare jeung nu geulis di kamar. Suka keneh ngaragrageun maneh. Tah batur mah ti jero nepi ka ngaragrageun maneh hayang kaluar ku sieun ka Allah. Nah, ai urang ti luar make sing hayang kajararo. Tah ieu akibat kasebelasan iman Islam urang eleh. Ai urang iman ka Allah ulah eleh ku lauk atuh. Sakabeh lauk aya di jero laut. Baneng, cucut, temang, teri kabeh aya di laut. Eta berang peuting si lauk teh kakeueum ku cai laut. Ai ca laut teh asin. Geuning eta lauk teh ari lu asin. Naon nu jadi sebab boga keneh nyawa. Ceuk lauk aing sanajan puluhan tahun ku sia dikeum sia asin tetep aing moal ilu asin. Sebab aing boga keneh nyawa. Kacuali nyawa aing geus kaluar paeh ngaranna bisa jadi asin. Ayeuna manusia lamun bener iman ka Allah. Sanajan di urang atawa di negara urang di mana bae kakeueum ku maksiat atuh teu kudu ilu maksiat. Loba minuman teu kudu ilu minum. Loba jelema cenah aneka di luar negeri loba nu korupsi atuh di urang mah ulah aya nu korop. Ai iman keneh mah ka Allah. Ai bener mah ngaku beragama Islam. Ulah ngaku cinta be ka negara. Jelas eta teu sadar ka negara bahkan ngaruksak ka negara. Ngarugikeun ka masyarakat nu aya di negara Republik Indonesia. Tah kaditu kategal si awat-awat. Ulah manggihkeun naudzubillah. Urang sebagai manusia beragama Islam koma. Cenah bulan puasa ti imah puasa, datang ka pasar loba nu teu paruasa. Ieu teu kudu batal ai iman. Kacuali imanna geus lolos. Tah anu mawi sing nyaho kan rukun iman genep. Rukun Islam 5, hijikeun jadi 11. Taya kasebelasan iman Islam urang teh ulah nepi ka eleh ku kasebelasan setan. Da main bola ge kitu kasebelasan dalam negeri ngalawan kasebelasan luar negeri ulah meleng. Jeung ulah sok ngalakukeun offset. Ulah ngakukeun piriki sumawon hen.
Naon sababna? Sebab urang teh teu ngabogaan kakawasaan waktu. Ulah boga rasa tanaga gede keneh awak masih keneh sehat. Kumaha lamun wasit geus datang? Niup lepri da sebab nu boga kakawasaan teh wasit. Kaluar sia ti lapangan, waktu geus habis mending lamun meunang. Mun eleh cilaka. Tah maka ku sabab kitu kasebelasan iman Islam urang oge ulah eleh ku kasebelasan setan. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sing nambah-nambah tebal keimanan. Sakitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taalaikum warahmatullahi wabarakatuh.